kuring bade nyarioskeun budak hideung. Riwayat anu kapungkur. Pangapunten kasadayana bilih aya lepat mugi tiasa ngamaklum. Dina hiji riwayat aya hiji raja. Raja ieu lain raja kabeutina gedang asak lain. Raja teh anu ngageugeuh di negara Pasuruan ngaranna. Ari bojona mah biasa we geulis raja mah. Da malum raja kaceluk kaun-aun kakoncara kajana pria jujuluk adil palamarta. Tengah hinggilang kancana nganggo makuta binu kasiri tineretes ing sosoca asta gangga wiratanu perta asta. Asta panangan gangga iku banyu wira arane wong pintar tanu iku mangsi perta iku kalam. Ciri jelema pinter aya mangsi aya kalam aya leungeun surat coret bisa nulis. Kitu ciri jelema pinter. Ari raja kagungan bojo teu daekeun boga anak bingung. Nyareat mah nyareat. Sama sakali teu daekeun kagungan putra. Raja mikiran berang kalawan peuting tetep hayang boga anak. Neng, cing kumaha ieu teh akang hayang kagungan putra. Rumah tangga geus sakeun puluh taun sareng anjeun. Mana kaayaan parantos sepuh kieu? Duh, ka atuh cenah. Ieu we saur bojona. Da buguh jeung abdi mah henteu tiasa kagungan putra. Abdi senang kalayan ridho kang langkung sae nikah deui we kasaha terserah akang. Nah, ku bager-bager teuing. Jadi akang kudu nikah deui. Sae abdi senang dunya akhirat. Jadi anu akhirna raja kapaksa milari deui pi bojoweun hese milari nu model kitu istri teh miwarang nikah kaceroge. Barang menak hijirana anu sae budi pekertina ditinggalian si raja. Barang gancangna riwayat nikah kaeta hiji istri alhamdulillah teu lami eta istri teh bobot mak dudu sasasi. Barang beres nikah teu lami ieu bojona raja teh nu anom bobot Pak. Sasasi 2 sasi. 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan. Cek raja tereh boga anak. Barang dugi ka 8 bulan, barang nincak ka 8 bulan, aduh Gusti, beteung mani geus gede. Cek raja, watir nyoba wewe reunuh teh. Kitu pan kaum ibu teh nasibna. Lumetak panggede-gedena dosa lamun anak ngalawan ka indung bapa. Indung ngagegemol anak ti sabulan nepi ka 8 bulan. Asalna geulis jadi jore kajeun indung mah. Dangdanan asalna pantes jadi teu pantes kajeun. Coba iduh dulur lamun lempang ditenyo ti hareup menikos tentara nanang ke tamur. Ditenyo ti tukang persis kalapadoyong meninges nyentrik. Benernya Bu? Ngake gemol anak. Lamun nekees kengan garalang gorolong we. Eueuh kangeunahan. Nekees nang karak ngungul kos ungulan keusik. Rek nyangigir nyeri asa nulak. Rek nang kuban sieun betus. Tinggal salakina mah nu boga dosa nyerengid depan. Laju nek ngalahirkeun si indung leungeun genepi ka mereket ngaheujeunkeun anak kesang tinebuk salamar-salamar kaluar. Nah aing paeh, nah hirup. Narohkeun diri kaum ibu bapa. Bereset lahir kadunya alhamdulillah salamet. Nyang hunyar we ibuna teh kurang leuwih 40 poe sakumaha orai tapa. Hamarurung ge aya 10 poe menyebu. Barang dahar nu pait-pait di dahar, dahayang geura cager kajeun. Dang daunan sagala di dahar ngan teu baralak dipake lalab mah. Wah hayang geura cager.
Tengah peting inung majah nangeuna hees goak ceurik anak hayang nyusu teu weleh inung mah ngasongkeun susu. Ngadenge sorak reungit ngopepang leungeunna sabelah deui ngilangan reungit. Kajeun mama jeung bapa ku reungit gasal si nyai si kasep. Inung nyaahna ka anak. Laju bapana gek deui pelengkung meh hudang. Ngadenge loba reungit babantu ka pamajikanana. Bari mamawa lampu tempel hayu we disunutan tah si reungit nu untupna bilik teh. Kunyaah ka anak. Ai samping disolendangkeun rasaan make calana ongkoh we. Mani geus teu inget kanu dihanap. Pikiranana di jero imah ieu. Ka pamajikan mah da teu pati era aya anak geus hararees pikiranana. Tuh kunyah-nyahna ka anak. Teu nyaho anakna nu dua melotot bete hees. Cek anakna tebu bapak ngalaan reungit reungitna mah teu diurusan. Cicing saulah gandeng bisi eraeun. Jadi bojona raja teh bobot salapan sasi barang beres anu akhirna cunuk kana waktu ringgang kana mangsa bojona raja teh ngalahirkeun. Barang ditingali teh anakna lalaki cuplak puseur dibere ngaran Pamanarasa. Bojo raja teras lahir. Barang ditingali lalaki anakna barang cuplak puseur dibere ngaran Pamanarasa. Nya si raja teh bungah anu teu aya hinggana kagungan putra. Nah pala sadere barang parantos lahir ieu nu anom, kunaon ieu anu sepuh bobot deui alias reuneuh, aya ku aneh. Saur eta bojona raja Akang ieu patuangan jadi gehgeran barang Akang kagungan putra aduh Gusti abdi teh bobot geuning sasasi. Bener cek raja euy. Tibareto we atuh rek melenung mah euy. 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, bojona nu sepuh lahir. Waduh muju raja ya. Barang bereset lahir ditingali putrana teh lalaki deui bae. Barang cuplak puseur dingaranan ma eta teh Sunu. Bereset lahir dari bojona anu sepuh, barang ditingali putrana lalaki. Barang cuplak puseur dibere ngaran Sunu. Sunu ngaran. Bener cek raja ya. 2 cenah boga anak. Nya barang beki ageng si murang kalih teh. Pamanarasa nyangkin ageng, Sunu nyangkin ageng. Barang parantos ageng sering dipasihan nasehat kuramana. Pamanarasa. Ieu teh dulur anjeun Sunu. Tetep maneh kudu nyebut kakak. Sebab masih keneh kolotan ieu seolah-olah. Masing bener anjeun pangheulana lahir ka dunya. Kumaha diatur maneh kudu ngabogaan pikiran ka Sunu. Sunu teh anak nu kolot. Sae bah. Sae cek Pamanarasa kumaha bae. Da abdi mah jeung dulur. Tah ayeuna bapa rek masrahkeun nagara. Ka aranjeun. Sebab bapa geus kolot beusi teu aya umur. Di mana bapa teu aya umur uruskeun ieu nagara. Ku anjeun duaan babarengan. Barang raja lantaran boga rasa parantos sepuh ieu teh titip kasep ieu nagara kudu diatur ku maneh. Masyarakat bawa kana jalan kasalametan dunya akhirat. Masyarakat supaya baroga amal ieu nagara ujang kudu dibangun. Sunu Pamanarasa supaya masyarakat urang balik ke alam akhirat salamet keuna baroga amal. Bangun ieu nagara. Naon kepentingan masyarakat? Kumaneh kudu dijieun, kudu dibangun. Tah eta teh termasuk ibadah. Kitu pala hadirin. Geus urang oge nagara urang.
Anu penting kurang kudu dibangun. Sebab kurang kudu mikir, merdeka geus 33 tahun. Penting masyarakat di negara Republik Indonesia ieu kudu ngabogaan rasa syukur kana kanikmatan ti Allah dibere merdeka. Sing inget baheula zaman dijajah ku Tangkurak Matahejo. Sing inget baheula zaman dijajah ku Jepang melak jarak hiji jalan nang karak teu marangi daharan. Ayeuna geus merdeka make teu muji syukur ka Allah. Apalagi sekarang zaman Orde Baru. SD Impres ka unggal Poloksok. Rehab madrasah. Musola di tiap-tiap terminal. Masjid di tiap-tiap asrama aya. Singgar tol sarolat dulu. Subur mamur alhamdulillah. Tah maka kudu dibangun di negara. Tah ieu si raja masrahkeun ka anakna anu dua. Ka Sunu kalayan ka Pamanarasa. Barang telami ya si raja teu damang wales, anak teu damang cunuk kana waktu, ninggang kana mangsa, ieu raja teh dugi ka pupus. Ngantunkeun bojo, ngantunkeun putra, ngantunkeun masyarakat anu salingkungan eta negara. Ngantunkeun masyarakat raja anu masyarakat ieu di sekitar eta negara Pasuruan. Anu ayeuna dipuasana eta si raja anu akhirna ieu neh nu boga kakawasaan putrana Pamanarasa jeung Gusti Sunu. Ai Sunu pala saderek berdeketanana teh jeung para alim ulama. Malah Sunu masantren di mana di Kiai Aji Luhung anu aya di Babakan Kembang. Ari Pamanarasa mah boro-boro daek ngaji, boro-boro daek ibadah. Eueuh deui bae gawena Pamanarasa sajabat ngarempak larangan Allah bae naon barang nu diharamkeun oge kumanehna didahar. Ibuna geus teu neurak nganasehat. Sunu oge geus teu mengpan nganasehat Pamanarasa. Ibuna geus teu kuat nganasehat Pamanarasa. Rakana Gusti Sunu Pamanarasa. Anjeun ulah sok wani-wani ngarempak larangan Allah. Lah kang ora keneh. Kitu we jawabna. Besi menang akibat di akhir. Manusia kudu sabener-benerna hirup. Kudu bersih. Cek Pamanarasa ngora keneh Kang. Anu akhirna ya Gusti Sunu masantren di Kiai Aji Luhung di Babakan Kembang, elmuna pasegi pinuh ku didikan agama. Berang peting pikiranana hayang mawa masyarakat kana jalan kahadean supaya masyarakat salamet dunya akhirat. Sunu berang kalawan teuting mikiran hayang mawa kana arah jalan kasalamatan dunya akhirat kasadayana masyarakat. Ai Pamanarasa dulur lain kadinya tujuanana. Sunu mah hayang subur makmur negara teh hayang aman gemah ripah loh jinawi. Supaya bro dijuru bro dipanto ngalayah di tengah imah masyarakat teh. Pembangunan supaya beres. Fakir miskin supaya kapelihara. Tapi Pamanarasa berang peuting. Sapara kanca rerencangan-rerencangan manehanana anu tukang bajidoran. Tukang mabok-mabok. Eueuh deui anu dirancanakeun teh hayang ngabunuh Sunu. Ieu manusia nu eueuh didikan. Cek Pamanarasa, kaula moal bisa boga kakawasaan di ieu negara lamun Sunu aya keneh. Benar cek anak buah. Sebab kaula teh dulur sabapa. Kaula moal boga kakawasaan lamun Kakang Sunu aya keneh.
Tah ayeuna barudak pikiran kudu kumaha jalana ieu sunu supaya korban. Jadi pamana rasa emutanana istuning kana kajahatan melulu anu dirancanakeun jeung balad-balad manehanana hayang ngorbankeun sunu kumaha bae jalana. Manusia nu kosong tina didikan agama ceuk pamana rasa barudak ayeuna kieu akalna ieu. Urang ngalalauk ieu. Urang penet itu cai. Laukna anu kacida lobana. Sunu urang ajakan ngalalauk. Sangeusna sunu aya di cai, maneh ulah meleng. Di mana meleng sunu gentos ku batu. Sebab lamun langsung kurang samata-mata dipaehan, urang era ka masyarakat. Tapi lamun keur ngalalauk, urang bisa alasan sunu kegencet ku batu. Bener. Kajahatan pamana rasa jeung balad-baladna rek dilaksanakeun nyaeta menep cai rek ngalalauk sunu dipanggil ku pamana rasa hayu akang urang ngalalauk. Hari sunu mah teu ngagaduhan emutan naon-naon anu akhirna turun ka hiji cai barang meleng sunu digentos ku batu. Pitulung tinu kawasa sunu mah teu beunang digentos ku batu teu beunang Pak. Eta nu dipake ngagentos kana deui kana batu nepi ka hancur. Gagal ieu. Pamana rasa naon kagagalanana ku sebab sunu teu beunang. Sunu boga pikiran wah lain lawaneun ye. Pamana rasa akang matiris rek hanyat mulih sunu. Wah gagal perjuangan. Jadi pamana rasa ngarasa gagal nek ngabuduh eta sunu. Anu akhirna pala saderek geus ngarancanakeun deui, geus ngayakeun musyawarah deui pamana rasa. Kudu kumaha jalana? Ceuk pamana rasa. Sakabe balad. Ayeuna urang ngagali sumur anu jero. Turuban ku maneh sing rapi, laju urang ngayakeun kumpulan di dieu. Sunu urang bere kursi anu deukeut eta sumur. Di mana rapat geus beres, sunu urang jorongkeun ka sumur. Bener cek baladna. Jadi pamana rasa mutanana istuning nimulkeun kajahatan bae ngarah bae ka sunu supaya sunu teh korban. Anak buahna ngagali sumur kurang leuwih anu puluhan meter eta jorona sumur. Anu akhirna dirarapi eta sumur teu lami ngayakeun undangan, ngayakeun kumpulan. Sunu teu gaduh emutan naon-naon. Barang ngayakeun kumpulan beres kumpulan, masyarakat marulih sunu dijorongkeun kana jurang anu pohar. Teu solor diurugan kege paeh sorangan. Ulah diurugan pa ulah. Tah didinya pamana rasa teh surak-surak, bunga-bunga, tetela sunu teh ragag moal teu paeh. Ai papatihna pat nagara mangku alam mangku bumi. Anu ngageugeuh eta nagara sajaba ti budak anu dua. Anu digawena jujur kalayan bener. Pat nagara mangku alam mangku bumi bingung ieu sunu ka mana. Teu nyaho rag-rag kana jurang. Pamana rasa dina peutingna ngayakeun pesta-pesta rame. Mestakeun sunu anu geus ragrag. Kulantaran sunu pitulung ti Allah nu Maha Kawasa, sunu tenete teras bae hanyat kaluhur. Eta sunu teh dina sumur nu sakitu jorona bisaeun hanyat kaluhur. Cek sunu ragag kula. Teras sunu langsung kamana kanu keur pesta-pesta.
Barang sajroning keur pesta rame, keur sedeng asik pamanarasa. Datang Sunu, assalamualaikum. Kaget kabeh. Anak buah pamanarasa laluncatan, buar-bar. Pamanarasa mogok. Aya naon pamanarasa irame amat? Pinter pamanarasa, Kang. Salaresna abdi teh keur ngempelkeun balad. Keur mikirkeun akang ku sebab ragag ka sumur, maksudna abdi rek nulungan akang. Cek Sunu teu kudu ditulungan akang bisa hanyap sorangan. Eta sobarna Sunu, sobar. Sugan boga pikiran pan sia ngajorongkeun aing, ih henteu keun we. Allah nu langkung uninge, Allah nu langkung bijaksana. Barang gagal deui pamanarasa, bingung taya hinggana 2-3 bulan nagara aman, gemah ripah loh jinawi. 4 negara mangkuala mangku bumi ningkatkeun kawaspadaan sebab pamanarasa katingali beda deui tingkah polana. Taratoliba dunya wa intola umruhu wa nala minadunya sururon wa an'ama kabanin bana bunya nahu pa aqomahu falamas tawamakot banahu tahadam. Pamanarasa dunya hayang kusorangan, padahal dunya seperti impian. Teu aya bedana urang keur ngimpi. Mani asa bener boga truk 20. Mani asa bener boga kol 20 beca 50. Teu nyaho ngimpi. Keun be antep. Di mana nyaring jam genep najis tepelak hiji-hiji acan. Ayeuna jelema nu ngumpul-ngumpul dunya. Nepi ka poho kana salat, poho kana ngaji, poho kana mayar ipeda, poho kana ngaluarkeun zakat, poho kana jariah, poho kana pembangunan. Manusia nu model kitu persis teu beda ti ngimpi. Keun we antep parangsana moal maot meureun. Ana geus maot najis sarangeui ge nu ka bawah. Pelekna ge teu ka bawah. Rasain di situ tuh. Arataliba dunya wa intola umruhu wa nala minadunya sururon wa an'ama kabanin bana bunya nahu pa aqomahu falamas tawamakot banahu tahadama. Itu Sunu mah gawena tengah hariring. Barang dina hiji waktu pamanarasa dipanggil ku Sunu. Kasep pamanarasa ka dieu. Aya naon ka? Kieu. Akang penting niis di guru akang di babakan Kemang di Mama Ajengan Kiai Ajuluhung. Duka 1 tahun akang duka 2 tahun. Ieu nagara titip akang masrahkeun ka anjeun supaya subur makmur, supaya pembangunan beres. Geroh masyarakat bawa kana jalan kaselamatan dunia akhirat. Ulilah cek tukang pencit, memang ku aing keur diat teangan melengna, ayeuna rek hees leuwih tibatan meleng. Jelema hees teu eling. Dasar milik. Sunu teh nyarane dina tatangkalan banget kutunuh. Biasana Sunu sok sare wancih kitu. 2 logo jo bunga taya hinggana. Pakakasna kabeh golok nu sarareukeut dikaluarkeun ajianana uduk parung Cigunewa Cikengkengan Serak Cimande Tanjakan Beraja Musti Taji Melilep Betara Karang Ilmu Banyu Pancasona.
Betara sang sabu angin, sabu inyuk, sabu pare, kabeh sapu dikumpulkeun. Anu akhirna kumaha dulur barang rek di emat ieu Gusti Sunu aya suara euneur. Cek suara meunang paehan Sunu rasakeun akibat ka diri anjeun. Barang aya suara nyileuk ieu dua logojo ka eta leuweung pinuh ku tentara eta leuweung. Titingalian eta nurek mencit teh. Tatangkalan hanteu aya jara di serdadu. Ayo pencit hayang nyaho. Anu akhirna dua logojo ngajerit bari meubetkeun golok. Tulung. Sebabna nyobalad anu pinuh di eta leuweung. Sunu dugi ka hudang aya naon, Mang? Aya naon? Gusti, teu sanggup abdi Gusti. Kunaon? Ieu kunaon ieu? Ieu golok meuni amalaya kunaon? Pak, teu sanggup abdi maehan Bapak. Ai kitu rek maehan Bapak. Pak, terus terang abdi diparentah ku pamanarasa. Salaresna jalan ka leuweung teh lain ku sebab teu aman kaayaan di kota. Nu penting abdi diparentah ngabunuh Bapak. Abdi teu sanggup, Pak. Ya Karim. Pamanarasa. Teu puas kaula lamun teu paeh. Jadi maneh tadi parentah. Gede kulianana. Aya sakinten, Pak. Teu sangka. Ayeuna lamun geus kieu kaula teu paeh kumaha jangjina? Nu mawi, Pak. Abdi mah cunuk kana waktu ninggang kana mangsa sebab jangjina lamun Bapak teu paeh teh abdi anu bakal dipaehan ku pamanarasa. Deuh teuing khawatir. Cek Gusti Sunu dedeh teuing Bapak mah khawatir ka maneh. Maneh teh hayang boga kuliah rek maehan ka Bapak. Ana Bapak ayeuna teu paeh maneh bahaya kuliah teu meunang jiwa maneh meureun malayang. Pak, abdi mah sadaya-daya Bapak. Mang kieu. Kuring khawatir mamang lamun dipaehan mang. Ayeuna mah kieu mang. Supaya mamang bisa nyarita yen kuring geus maot kitunya. Ngan carana kieu mang. Ayeuna pangalahkeun gegetahan cing. Getah naon nu aya di leuweung ala? Dua logojo diparentah ngala gegetahan ku Sunu. Getah-getah nu aya di leuweung dialaan ku dua logojo eta teh getah nu aya di leuweung. Barang geus kumpul getah karet, getah nangka, getah sagala-gala tangkala nu aya getahna. Barang geus kumpul getah, cek Sunu bener. Sae ieu getah. Wayahna ayeuna meulem kayu mang supaya jadi areng. Keges jadi areng tutuan sing alus. Dua logojo nurut bae meulem kayu teras jadi areng di tutuan anu sakitu alusna. Parantos Gusti. Tah ayeuna hijikeun jeung getah kocek. Sing asaknya mang. Barang getah dikocek ke jeung arang, aduh Gusti, mani hideung jeung herang mani sakumaha cet. Tah alus mang ieu. Tah ayeuna peperkeun kana leungeun kuring coba napa teh. Barang dipeperkeun kana panangan Sunu napa sakulit sadaki teu beunang. Aduh Gusti pageuh geuning sawios. Kieu mang nya. Tah ayeuna kuring cet ku mamang. Supaya hideung awak kuring rahayat moal wawuheun. Nemetak sanajan mamang nyaritakeun kuring geus paeh kaanteur man. Supaya mamang salamet, supaya mamang boga duit. Lamun kuring teu dihideungan, engke rahayat kapanggih jeung kuring bahaya mamang. Ieu supaya rahayat teu kawuheun ka kuring, mamang sanajan ngomong kuring geus paeh cocok man. Eta Sunu akhlakna model kitu. Jadi nek dipaehan teh lain dipaehan ta logojo.
kalah kadibere kangunahan supaya menang kuliah. Gusti meureun Gusti hideung gaduh salira teuing kula mah asal maneh be sararena. Kan kula mah hideung ge teu naon-naon. Supaya maneh salamet. Ai Gusti bade teras ka mana Gusti? Kula mah rek leuleungan we. Dua logojo segruk nangis bingung taya hinggana ieu mah ratu teh nyaan ratu adil sobar tawakal ka Allah. Era dua logojo. Gusti jadi ayeuna kedah diulas sarila Gusti. Ayo. Gara ulaskeun ku maneh. Diulaskeun Pak ieu dua logojo sami reumai Cipanon ku sedih. Salira anu sakitu saena dugi ka hideung dicek. Tinggal huntuna we bodas tah. Ayeuna mah doa biduanya. Arokaya Gusti, ieu golok kedah aya getihan. Kadieu. Gampang nyeun getih mah. Golok duanana diciduhan ku sunu barabai jadi getih. Moal bisa tuhur mang lamun can kanyahoan ku pamanarasa. Hai gara balik. Dua logojo golokna diciduhan jadi getih. Teras gancang mulih logojo barang datang ka karaton pamanarasa. Barang diparios ku pamanarasa mamang kumaha sunu teh geus korban parantos Gusti. Bener ta ieu bener. Kakara kula nyekel nagara kawasa bener ya. Laksana bener pinter. Di mana euy? Di leuweung Gusti. Ya kuliahna keur maneh ieu. Percaya kula ka maneh. Pat nagara mangku alam mangku bumi bingung ieu ka mana sunu. Ibuna geus nangis wae. Pat nagara mangku alam mangku bumi ka mana ieu sunu? Duh kabu. Tindakan pamanarasa beda. Masyarakat istuning rek dibawa kana jurang kasangsaraan. Sunu ilang tampak rana. Dipilari kababakan gembang sunu parantos muli. Sareng sunu nete-nete banurung siit mapai-mapai pancaniti leleuweungan kaleuweung nu geus teu kasorang ku sifat manusia. Urang leuweung kabeh ngiring ka sunu monyet-monyet oa-oa. Bangsa binatang-binatang anu berupa monyet kabeh ngiring ka sunu dianggap sunu manahna. Sakabeh monyet-monyet bangsa sulili jeung oa kabeh ngiring ka sunu dianggapna sunu teh manahna. Aratalibadunya wa intola umruhu wanala minadunya sururon wa an'ama kabanin bana bunya nahu pa'akomahu falamas tawamakod banahu tahadawa. Niar we sunu salirana unggal poe nyangkin alit, ganti poe nyangkin alit. Barang akhirna ieu sunu dongkap ka ujung kidul ka sisi basisi laut, jadi budak leutik sagede umuran budak umuran 7 tahun, awakna hideung meles. Eta sunu teh nongkrong we dina karang sisi laut. Ngahariring teu aya eureunna. Elingkeun ya pitutur. Kasakabeh dulur-dulur. Pikir teh ulah takabur elingkeun siksaan kubur. Sabab urang bakal mati nyawa dipunutku Gusti manan kudu ati-ati ibadah masing kumati karasana keur sakarat
kadung kaliwat-liwat kana ibadah ngaliwat mungalampahkeun salat. Palih kulon aya aki-aki keur nguseup kakarak menang lauk balanak hiji-hijina. Barang ret nenyok ka beulah wetan aya nu nongkrong hideung. Cek aki-aki modar aing ayeuna mah ye. Moal salah ieu teh jurig laut meureun Gusti. Tuh cilaka aing ka mana ngejat cek aki-aki nu keur nguseup. Tidinya nyawa papisah dicabut ku malaikat harita ganti ngaranna ngaran asal hanteuneula nyamperkeun ta budak hideung ki geus meunang laukna aki tuh cek aki-aki dikeremus aing moal salah ya. Aduh Gusti mana eueuh nini eueuh jelema nyamperkeun ta budak hideung ya aki-aki matana geus cucuring latan wae. Waduh ka mana aing ngejat ya ki kulan nemalan we keung oge mana laukna ieu lauk balanak ngan hiji coba ki kuring hayang ngaraosan kana lauk coba beuleum nurut we ku aki dibeuleum sajoroning merem lauk ye si aki-aki pikiranna geus asa rajit rupana beres lauk aing dikerkeb ye. Waduh barang geus beres meulem lauk di dahar taku budak hideung ki kulan gawe aki ngan nguseup sumuhun cenah kumaha atuh ai teu nguseup maki kieu nguseup ngajala ulah dihalkeun teuing ceuk budak hideung kuring merena sehat ieu sebab ngajala jeung nguseup sanajan bebeunangan loba moal bisa dipake babana malah urusan ngajala mah bener ku siluman-sileman mah balager moal daek heureuy apasna nu ngajala ki ku caah dengdeng. Baheula aya 3 jelema Kisarah Kisahara Kiserah dongeng ta budak hideung tapi ieu si aki-aki matana mah teu meleng nubruk nyejat aing ai Kisarah gawena tukang ngajala beurang peuting aya di cai kabawa ku caah anu gede papisek awakna ki nu metak lamun aya kayu palid kabawa caah disebutna sarah. Ai Kiserah tukang tani malah hayang nurunkeun kana ilmu katanian ka incu putuna ngan kaburu maot ki. Tapi sanajan Kiserah maot tetep tina hasil pertanian Serah masok aya bae. Yen teuing sangu kacida bodasna Serah masok aya bae. Ai Kisahara tukang ibadah malah manehna hayang munggah haji ngan kaburu maot tapi sanajan kaburu maot manehanana tetep ku anu munggah haji ayeuna ai Sahara mah kabawa bae kitu ki sumuhun ki aki hayang boga duit mung ya hoyong kieu ayeuna akalna ki lamun aki hayang boga duit dengekeun ye kuring aku anak waki aku anak laju engke jual ku aki aki nyaon teu ayeuna ye aya sudager geus 2 bulan neangan budak hideung boga order ti urang Mesir can meunang ki tuh ayeuna di tengah laut tuh bener di tengah laut keur neangan budak hideung bakal dibeli kurang Mesir mahal ki mun tak kuring perlu aku anak waki lamun aki hayang boga duit eta aki-aki bingung taya hinggana nah bener ya teh nu hideung rek mere duit ka aki teh kacida bungahna meureun aki teh kudu mulung anak
Lamun datang eta sudagar meureun ku aki dijual ka eta sudagar kitu meureunnan kadahna aki teh meureun. Bener Ki. Pura-pura kieu aki teh. Lamun datang sudagar teu boga duit kitu aki maraban geus teu bisa nek dipiceun ka laut teu tega kitu nya Ki. Pura-pura sedih aki. Cenah teu naon. Bener weruh sadurunge winara. Budak hideung teh lain samanea. Telami datang kapal sudagar di tengah laut bener. Barang nenyo aki-aki jeung budak hideung teras mendarat eta kapal luncak sudagar nubruk. Ki anak saha ieu? Anak aki juragan. Nek dibawa ka mana? Ieu aki tidak susah. Ai kawitna mah ku aki terek dipiceun. Da ku kesel. Eueuh jeung maraban. Ala kadar meunang nguseup atuh aki. Tah kitu maksudna mangan teu tega aki teh. Oh, kitu Ki. Hayang sabaratus juta aki. Juta. Jadi kumaha maksud juragan? Ieu budak hideung jeung kuring. Aki hayang naon? Dah kieu we atuh aki mah. Hei, Kasep, hideung, daek ku aki dibikeun ka sudagar. Daek. Moal ewa ka bapa moal. Heueuh. Ayeuna mah kieu nya tong. Da ku abah parek dipiceun teu tega, ilu we jeung sudagar nya ungkleuk eta budak hideung. Kieu we juragan, abdi meminta pakaian we sabelah tanggungan jeung duit sabelah nek ditanggung we ku aki. Heug atuh. Eta aki-aki teh dibere duit sabelah tanggungan jeung pakaian sabelahna anu akhirna ditanggung. Tak kitu nya tong aki marek balik cig aki. Gara bubungah nini cig keun kuring mah da geus dijual. Eta si aki mani egang balik kan ini laporan mawa duit sabelah tanggungan jeung pakaian. Lajeng eta sudagar mah mawa budak hideung kana kapal pesta-pesta di jero kapal aing bakal kapanggih jeung untung. Wah hebat dia. Di jero kapal teh joget-joget segala macam anak buahna. Eta sudagar kabeh bunga. Sajeroning euner-euneran di tengah lautan, anu akhirna dadak sakala kapal ieu sudagar dobol. Kocak dengek kabeh cai, tapi kabisa asup ka jero kapal. Budak hideung luncak, sudagar luncak. Aya nu kabagian alat salamet, nu teu kabagian kurang leuwih nu korban 50 balad sudagar korban. Sadayana korban aya 30 deui balad sudagar ceurik balilihan di pinggir laut. Budak hideung cineluk bae seserian bingung ieu teh kapal pinuh ku cai. Cek kapten kapal Gusti ka sudagar gara-gara boga budak hideung. Puluhan tahun di tengah laut kakarak mengalami makapal dobol. Cek kapten kapal Gusti kakarak mengalami 30 tahun. Berang peting di dasar laut di dina laut. Kakarak mengalami kapal nepi ka dobol. Pak, ieu gara-gara budak hideung. Ieu teh bagus ulang teu dikeremusan oge. Teu dihakanan ge bagus itu ya. Da kuring mah keung barang aya budak itu. Waduh. Bawa cek sudagar ya. Tenyo. Seri we kitu ngomong henteu. Paur kuring mah. Aing ge paur dikalepuk cek sudagar ya. Duh, ka mana ngajualna deui euy. Aduh, kumaha ieu? Coba balad 50, Pak. Kapal dobol. Bagus urang hirup kene. Kuring mah sok sieun dihantem bool, ya.
Budak hideung mah seuri bae nenyo eta jalma rek ngeunang kauntungan. Minum-minum joget-joget dina kapal akhirna kapalna dobul. Cek Sudagar nek neangan jelema liwat rek dijual ku aing ieu. Jeung nambal kapal euy. Teu kacaritakeun Sunu. Anu jadi budak hideung kalayan geus aya di tangan Sudagar. Sudagar anu keur bingung ku hayang ngoperkeun deui ieu ka budak hideung. Kacaritakeun ibuna anu keur nangis. Pat nagara mangku alam mangku bumi bingung sebab tinakan-tinakan pamanarasa heueuh biadab. Jauh tina didikan agama. Jauh tina palaturan-palaturan agama. Anu akhirna sakabeh balad anu benar-benar jalalujur para menteri, para gegeden kabeh bang bingungkeun ya Sunu teh ka mana. Malah mama ajengan oge Kiai Aji Luhung sareng Umi Kasih anu geulis putrana mama ieu Gusti Sunu teh teu aya. Rahayat geus ampir berontak ku sabab Sunu hanteu aya duka di mana ayana. Mama ajengan Kiai Aji Luhung ngayakeun musyawarah jeung sakabeh santri. Mama rek ngalalakon kaleuweung rek neangan Gusti Sunu. Anu akhirna Umi Kasih putrana hoyong ngiring. Yuk geulis urang duaan ngalalakon. Sunu di mana ayana? Besi aya kasarung ieu Sunu, aya nu jahat, nu hianat, atawa besi kasarung di tengah leuweung. Ieu teh Umi Kasih teh lempang bae leleuweungan jeung eta ramana. Gusti Sunu maya nangkring bae si laut jeung Sudagar, ku Sudagar nek dioper deui budak hideung teh ka mana ngoperna. Ari Kiai Aji Luhung majeng Umi Kasih nyaksrak kaleuweung nu geus teu kasorang ku manusa. Besi ieu Sunu teh kasarung di leuweung. Besi aya nu hianat mun aya nu hianat meureun aya bangkena Gusti Sunu di mana ayana. Anu akhirna lalakon sasasih Kiai Aji Luhung teh geus lelah akhirna ngidul mapai-mapai sisi basisi laut. Barang katingali ku Sudagar tuh geuning aya nu liwat ka dieukeun. Ya budak hideung ku aing rek dijual sabaraha bae lakuna. Aing butuh duit pikeun nambal kapal. Jadi jual ku aing ka saha wae sabab duit lakuna geus lah. Teras ieu Sudagar ti wetan ngulon jeung budak hideung mama ajengan Kiai Aji Luhung jeung Umi Kasih ngetan anu akhirna amprok. Ceuk Umi Kasih mah ulah jalan dieu kunaon Neng? Aya nu mamawa monyet mah. Ih, aya nu mogana moal samarangan. Sieun Neng mah sieun. Moal jeung nu bogana. Barang ti kajauhan kene Sudagar uluk salam ka mama Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hei, dicangcang teh ta monyet. Loh. Pajarkeun monyet ieu budak hideung. Dicangcang cenah mah bohong eta teu make rante. Umi Kasih geus ribut wae mah. Aduh, ieu beusi ngegel. Moal. Seuri eta budak hideung. Ieu teh satonan teh. Duh, ka cenah mah abdi ge bingung disebut manusia da kos sato. Hideung. Disebut sato da bukti manusia ieu teh. Nek ka mana anjeun? Kieu mah akon mama teh nemeh mulih sareng pun anak ti leuweung. Ieu mikiran Sunu. Da murid mama teh eta anu tiasa kapercaya teh. Da ingis mama mah lamun eueuh anjeunna. Bener.
Pikiran dua utusan bener ieu kiai neangan geuning. Mama teh sabulan leuwih jang. Balik we jeung anak geus rieut ka mamikiran. Mangih budak hideung dibeli we ku mama. Budak hideung monyet mah. Nya ai rupa mah kos monyet tapi jalmi aneh euy. Di mana mah abdi hoyong ningali tuh di ditu dipunana. Barang pat nagara mangku alam nyamperkeun kaum kasih nu kagungan mah budak hideung. Umi kasih keur calik dina kursi jeung budak hideung ya seulah ngisingnya moang icing moang. Ngan budak hideung teh pogoat. Daharna hayang dihuapan bae. Ai ti peuting ngan ngariring ngan ceurik we lamun hees di tukangan ceurik. Gusti, sia teh goblok cuk Umi kasih. Dahar kudu dihuapan sia. Teu ica. Saat production. Kunaon sia teh lamun hees di tukangan sok ceurik. Ayeuna lamun ceurik deui awas sia ku aing ke peuting digebug ieu. Anak aing lain sia. Goblok. Ceri eta budak hideung dicarekan. Telah mijol tatamu duana assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya naon Bapak? Hoyong ningali budak hideung. Barang ret ieu si budak hideung nenyo pat nagara mangku alam. Burak lumpat. Luar ler di imah ieu aya naon ieu aya naon. Burak dak lumpat sedeh. Pak, ya budak hideung nepi ka ngejatna haku Bapak disingseunan. Henteu, Neng, henteu Bapak teu nampi. Aduh, ka mana ibu budak hideung? Hideung, ka mana anjeun? Diteangan ka kolong ranjang teu aya. Diteangan ka unggal kolong oge teu aya. Sadayana santri disiapkeun hesa kabeh santri budak hideung teh eueuh. Ieu teh ka mana? Ma, terus laporan ka mamajengan budak hideung eueuh mah. Tareangan Pak. Barang diteangan kapangih ngaringkuk we di lombang. Kupat nagara jeung mangku alam apa ieu kitu? Neng, kulan apa ieu sanes? Leres dina lomang cau. Hei, hudang cicing bae. Jang hudang jang. Disebut ujang teu nemalan, disebut kasep teu nemalan, sama sakali. Disingseunan, diurugan seuk aing hudang. Teu sieun. Disebut kasep teu nemalan. Duruk. Teu sieun. Bingung. Cepat nagara. Dipanggil ujang teu nemalan, panggil kasep teu nemalan, panggil naon teu nemalan. Coba urang panggil nu saluhureun ye. Ieu karasana beda ye. Gusti, coba gugah heula, ya abdi Gusti. Nemalan. Nek naon maneh ka dieu? Hagar balik. Bejakeun kula aya. Nah. Cepat nagara. Kekaharti make nitah balik. Aya naon Gusti miwarang mulih? Balik ka itu maneh. Ieu sunu bisa jadi ye. Gusti, abdi moal waka bisa mulih ka nagara. Gusti masing hawatos, masyarakat hampir berontak lamun Gusti teu aya. Gusti, cinggera bisa mulih ka jati mulang ka asar. Eta sunu teh patras ngaludah kana panangan. Eta ludahna digaperkeun kana salirana kabeh. Jeleng kenek jadi sunu deui. Eta jelema kabeh pada geger santri pada geger Umi kasih gogolencengan manehna nangis. Rumah satu kang nekean, rumah satu kang ngegebuk. Gusti, cek Umi kasih mama tersangka eta teh Gusti sunu. Abdi sok narokan paingan hees mung di tukangan horeng teh geus tua bahangkat. Anu akhirna pat nagara mangku alam ngejat laporan ngumumkeun ka sakabeh masyarakat. Ka ibuna, ibu ulah bingung ulah keung. Masyarakat Gusti sunu bakal turun deui aya di Babakan Kembang. Pala hadirin pamana rasa beureum beungeutna. Ulang ngajar ieu sunu aya keneh.
Barang ngadenge pangumuman aya keneh sunu, balat-balat tentarana kabeh dikumpulkeun ku Pamanarasa. Hei, kuarudak kumpul. Aya naon, Pak? Kulang ngajar. Sunu masih keneh aya. Jadi jelas pat nagara Mangku Alam jeung Mangku Bumi mihak ka sunu, teu mihak ka urang. Barudak penting ieu urang bertindak. Kumaneh paehan kabeh pat nagara Mangku Alam Mangku Bumi gegeden ieu nagara Pasuruan. Aing nu ngahareupan sunu sapenting kudu anggeus. Palandirin tindakan hebat Pamanarasa. Sakabeh bela tentara nu rek ngaruksak hianat kana agama jeung kana nagara. Bergerak sapenting pat nagara Mangku Alam Mangku Bumi korban kabeh. Tinggal sunu Pak. Anu salamet ku Pamanarasa mahan teu beunang. Barang enjing-enjing teh bangke geus amalatak pat nagara Mangku Alam jeung Mangku Bumi korban siap sunu kabeh. Belah tentara anu masih keneh nyah ka masyarakat kabeh bergerak ngudag-ngudag. Belah tentara Pamanarasa. Pamanarasa diubar, santri turun kabeh di babakan kembang, di kapalaan ku sunu euneur nguber-nguber manusia nu jahat. Balad-balad Pamanarasa korban lain setik. Pamanarasa ditewak kah didinya pala sederek. Dikikis abis manusia anu rek ngaruksakan agama jeung kanagara. Pada waktu harita alhamdulillah beunang sadayana sapara kanca Pamanarasa anu baris ngarug-rugeun ka masyarakat seolah-olah rek mawa kana jurang kasangsaraan. Alhamdulillah manusia nu jujur kalaya nu bener ku Allah ditangtayungan. Anu akhirna kekawasaan ieu nagara beunang deui ku sunu. Tah kitu pala sadere. Balukarna manusia anu rek hianat teh kitu. Anu kosong tina didikan agama. Tinggal umi kasih teh keukeuh hoyong ditikah. Manehanana ku Gusti sunu mah umi kasih. Para talibadunya wa intala umruhu wa nala minadunya sururan wa an'ama kabanin bana bunya nahu fa'aqamahu falamas tawamakod manahu tahanam. Jadi rancana ieu Pamanarasa gagal sama sekali. Kulantaran manusia nu jauh kana palaturan Allah. Akhirna Gusti sunu ngayakeun musyawarah nek nikah ka umi kasih. Persiapan di pasantren babakan kembang. Alhamdulillah. Malah pasantren rek terus-terusan dibangun. Masyarakat rek dibangun jadi manusia sautuhna. Tah maka ku sabab kitu pala saderek. Ieu riwayat Gusti sunu, riwayat budak hideung, hampir salaras. Jeung kajadian kamari ieu anu manusia rek ngarusak agama jeung kanagara. Tah maka dulur sadaya, ieu riwayat muga-muga sing jadi perhatian ka sadayana. Oge urang ayeuna wayahna bergerak kudu bisa balap kana jalan kahadean, balap membangun ieu nagara, balap urang ibadah ka Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.